Pakai iya. Kurang amin. Kurang amin. Ini parah nih. Es. Aduh, aing teh menang panglari di dagang es teh. Aing kumaha ieu usaha teh nya. Beh nama kieu di dagang teh euy. Kudu sabar. Mesek deui kalapan kitu. Jangan lagi kita tunggu beak kita. Sal. Bawa susu Sal. Naon? Bawa susu bisa nu meuli. Susu. Yo. Acan menang panglaris, Pak. Acan puguh euy na kumaha dagang teh pisan-pisannya. Sakit panas ya. Udah segar mudah. Cik pangajian heula urang, Pak. Nyieun sorangan hayang mah. Bisi teungeuna sok Bapak pan. Ih, sia mengalarisan ge encan. Oh, pan bisi teu paiso teh. Padah teungeuna kumaha? Kebiasaan heula segala lagi. Bapak, Atuh sabar sia teh na kumaha. malaman aya nomor 10 meureun ieu mah. Atuh da encan ka karga aing diajar keneh. Ya. Canggih encan menang panglaris maneh mah. Tapi ngeunah, Pak. Enteun teu gagal. Nya heueuh atuh da aing baheula pernah dagang kieu mah. Ngan ulah buya goyok, Pak, mun aya meuli teh. Udah kakara geus lila sia teh poho deui. Hah? Aing canggih encan anu meuli geus datang kieu deui we aing. Ripuh ieu mah aing mah nyambung ieu mah kana ngajak pasea emosi aing naik di darah aing. Yap, aya keur naon? Aing kadeuleuna aing geus sia keur naon? Yok, ya. Ayo dagangan saha? Dagangan aing ayeuna mah mah kesel tah. Dagang es kelapa muda. Ek meuli moal maneh ngalarisan ka aing. Maneh keur dagang sirup, Yok. Yo, padahal mah pakai kelapa, es kelapa muda, jualanna tak pas ieu sirup heuna. Pan aing ge heueuh dagang es kelapa muda kunyuk tah deuleu kelapa muda. Yo, es kelapa muda mah royok. Lain cincau udah moal ngeunah cincau jeung ieu mah. Belagu sia mah anjing. Update geura hulu teh sia teh. Duh, nah kalau jadi ngamuk kieu atuh. Enggeus ulah loba omong ket. Ek meuli moal maneh ka aing ngalarisan ya. Meuli es. Heuh sok. Aing kabeurang hayang Yok lah. Heeh cicing, ameh teu nyorocos teuing. Sing rada seueur esna. Atuh sing loba anjing kapan sih mah. Ah, gitu. Wah. Hayang. Yung maksud oh bu kali Ngeunah ka? Cing ngeunah Yok euy. Aji Yok, ngeunah pisan. Mirosok kana saliro. Nah, kieu Yok. Ayo barang mimiti mah, cenah. Diberikan heula. Mantap Yok. 5.000 kira-kira 5.000 nya heueuh atuh ngeunah da aing baheula sok dagang kitu sia teh keur bujang ge aing. Heuh nuhun Yok. Katampi udegnya. Banyak. Oke. Kamu al balik aing sih ngomong we ka si eta mah teu cepireun si kunyuk. Aduh, aing keur macan ngalarisan. Ah, ah. Kurang aneh. Kurang amis. Kurang aneh. Manggulaan deui cicing. Pakai iya. Kurang aneh. Kurang amis. No. Gawean sih teh aing goblok teh budak. Ah, pakai amis kan. Ayok, atas mana lauknya? Ayo nak resep toh. Belum kayak ku aing lah. Anjir, gayung euy. Lu mah segala. Minta turangnya. Ulah teuing ke wewang belum di urang. Ieu urang ieu deungeun, di mah ieu dengan
Kayak panjang aliwat lo barudak di imah, kewe di imah. Ah, saletik atulah. Montong cek aing teh ngaliwat di tonggong ke mana di imah we di imah urang. Menayok mani pelit pisan. Gudo! Kung nga natamir lau kain, mata kiri jangan kurang melek. Siap Gudo. Baba! Baba kurit! Aduh, sira aing barasis balik. Gudo! Sar. Ya panginjem geuneuh sepatu, ka Mang Owan ya bapak basuh itu tuh pakai sendal mau bapak kaci amis heula. Naik kaci amis ayeuna, Pak. Heeh, gawat panginjem geuneuh sepatu kulit manten. Heeh, gatuh. Aduh, kebenaran ya si Burik. Duh, kebenaran ya mana, Rik? Pang mau kenal sepatu juga, Mang Wawan. Sepatu naon lah, inget purun ka Mang Wawan lagi. Ih, sepatu bapak urang juga nginjem ka Mang Wawan. Ya, ku yang diburuhan 10.000. Oh, katu aing sama. Untung aya si Burik aing keur lulus pisan. Aduh, si Paisal kayak teh lila-lila teuing aing ieu geus di teleponan wae ya. Murid manten. Si Burik lila pisan itu nya. Oh, itu. Burik, buru. Bisa. Ya, boy ya. Yap. Ya, Pak ya. Nang maneh mah lila-lila teuing atuh Paisal. Aing geus ngada teleponan wae ya. Hiji teh, 2 teh. Nah, ieu sepatu naon Paisal nu kieu? Burik. Kapan aing minta ka mana teh? Kita pang maukeun sepatu bapak aing kalah bawa sepatu budak. Sia gua cokot-cokot aing burit ya. Aing mah siang tak Burik ari kana duit riweuh. Oh, pak aing teh apa tuh mana ngomong kita tadi? Lapan tadi ngomong. Oh gitu. Bapak maneh ke mana? Teuing tadi majeng Mang Budak. Ke mananya? Teuing. Ya tuang susulan kuing. Oh, atuh sah. Nya mah teu boga. Aduh, aing mah yang pinjang kalian li wae ieu. Lain ek nagih hutang. Nanyakeun bapak urang ka mana? Mang Jack nungguan di ditu tuh. Sih, nak kurut naon aing teh makasih Mardoyok. Urang mah teu boga hutang. Aduh, Mardoyok maneh. Ngera-ngera aing di muka umum aya. Anjing teuing ieu mah. Kalah soak aing beuki lama kalah beuki lieur. Jih. 500.000 ti mana? Ya, urang mah teu boga hutang, teu boga saut paut. Demi na oge ieu mah. Sok ceuli ucing kereut pek aing mun bener. Aing kalah lieur ngobrol jeung nu kieu mah euy. Kalah pusing. Aduh, aing urusan sarwana we jeung panek nipu tukang tipu sia tamara. Wah, si Mardoyok ieu. Salah kaprah. Aing bang si Mardoyok ku aing. Teh era di muka beungeut aing ku aing sumpah aing tah. Aya sah si bapak teh? Eueuh Mang Jack. Lah, ka mananya euy? Dia ditayangan ke mana sah? Dia teh urang teh nanyakeun Mang ka Mang Budak. Nah, kalau kak disangkana teh ek nagih geura, kalau popolotot na kumaha nya? Ih, atunya heueuh atuh nanyakeun ka si budak keun misal. Si budak bade emang kitu lieur, ngajawab ka kaler. Ieu mah nanya ka kidul. Heeh, Mang aing keras soak nanyakeun ka Mang Budak mah. Kewe heula tuh tungguan heula. Tuh, datang. Di sini lagi dia Om Jack. Tapi kabujur akaran aing nungguan teh tadi. Kumaha? Iya, jadi moal ka ditu teh. Ih, opan aya janji urang teh nya. Janji teh adalah kutang teh. Aing tadi nama ngalotek heula euy. Hah? Ngalotek aing teh heula, ngalotek heula we tuh. Atuh ayo. Hayu ah. Sek kana satu. Tuh, aing we asa teu ngeuna ku si Mardoyok aing sebutkeun buka hutang. Mantap aing mah. Padahal ada teuing mana masalahnya sambal teh. Ayo ngomong naon ka anak maneh. Asia kasandingan naon mod. Nah ya naon sah si mod yang ngamuk aing. Pan tadi teh urang teh neangan bapak ka di itu tuh. Ayo papanggih jeung Mang ieu ya. Nah, ditanyakeun teh ka disangkana teh nagih hutang. Ya, Mardoyok, maneh ulang ngera-ngera urang keet. Era aing ku batur. Juga tarik pisan anjing dirasa. Nah, kayak anak aing menanyakeun soal nanyakeun aing, ya bah cek perlu ka aing. Nagih hutang ka urang. Anjing, ayeuna, Mardoyok. Aing anjing you.
Terus, Pak. Terus, Pak.